Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mang Adul dina pidangan dongeng Sunda anu ka-11 dina jejer cariosna nyaeta budak piningi tilu. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos dongeng Sunda budak piningit nu katilu ku Mang Adul bade dikawitan. Prung wilujeng ngadangukeun. Sanepina di wahangan si Bongkeng nyarita heula ka si Ohen yen manehna erek ngagajleng kana eta leuwi. Jeung si Bongkeng ge carita cenah bisi mah si Bongkeng rada lila henteu kaluar dina eta leuwi, sok weh cenah ge pangbejaankeun ka bapakna terutama ka Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih. Bejakeun we cenah ge lamun manehna ngagajleng kana eta leuwi ngan teu bebeja si Bongkeng ge ka si Ohen ngagajleng kana eta leuwi teh erek naon. Nu penting mah cenah si Ohen apaleun manehna ngagajleng kana eta leuwi. Jeung lamun mah cenah si Bongkeng semet kalohor eueuh balik deui atawa samemeh lohor lah sekitar kana jam 8-an eueuh balik deui, sok weh cenah pangbejaankeun anu sejen kitu ceuk si Bongkeng. Atuh sanggeus ngomong kitu ka si Ohen mah langsung weh si Bongkeng teh ngagajleng kana eta leuwi. Ari si Ohen teu bisa ngomong naon-naon. Mahena anu syukur batin ningalikeun si Bongkeng ngagajleng kana eta leuwi. Terus we si Bongkeng oge loncat kana eta leuwi ngan aya nu karasa aneh ku si Bongkeng oge. Soalna pas si Bongkeng ngagajleng si Bongkeng teu ngarasakeun baseuhna eta cai. Nganyaho-nyaho si Bongkeng geus aya di hiji patempatan we anu di mana patempatan eta rasa-rasana mahena wawuh jeung malahan ngarasa geus pernah ka eta pitempatan. Terus si Bongkeng culang cileung mahena ningali ka Sisi jeung ka Gigir. Teu kungsirlah si Bongkeng gegeruan. Hei, di mana tuh hei? Ieu uing geus aya di dieu hei. Apalah uing ge ieu teh alam siluman hei. Soalna uing ti heula da basa arek balik ka imah teh kaluar di dieu hei. Di mana tuh hei? Kitu gerona si Bongkeng. Barang si Bongkeng beres gegeruan atuh si Bongkeng ka cidaruasna. Da sing horeng atuh aya dina punukeun manehna geuning anu ngomong teh. Iya uing na di dieu hei. Ulah-ulah pilih ka ditu ka dieu atuh hei. Da uing na ieu aya na punduk maneh hei. Alah sia jurig. Uing meni reuwas geuning aya di dieu hei maneh. Naon ieu jeung kekereueud kana buuk deh sok atuh turun hei. Nya ira hai maneh naek na ieu. Uing asa teu sadar euy. Da teu karasa naekna maneh. Sok turun kadinya turun. Kitu jeung si Bongkeng. Bari si Bongkeng pek newak kana eta makhluk langsung diturunkeun ka handap. Di ditu yeuh ngobrolna hei. Nganeh bari diuk tuh di ditu tuh nahanapkeun buah itu nganeh ngareunaheun bae da moal lila atuh karunya batur maneh nungguannya. Ayo meh tereh. Eta makhluk ngajak pinah ka si Bongkeng ngobrolna dina hanapeun tangkal kai. Bari pek manehna leumpang ti heula dituturkeun ku si Bongkeng. Sanggeus nepi di hanapeun tangkal kai anu aya buahan eta. Terus we atuh si Bongkeng ge diuk dina gigireun eta makhluk. Ku sabab makhluk eta mah leutik nya ku si Bongkeng teh dicokot langsung dipangku diteuneun dina lahunanana. Sanggeus kitu mah der weh duanana ge ngarobrol. Makhluk eta ngabejaan ka si Bongkeng kumaha carana keur nyalametkeun kampung Pasir Luhur. Terus dibejaan yen kakuatan si Bongkeng mah cenah datangna bakal tiba-tiba. Moal bisa digegero, moal bisa diusir. Ngan di mana si Bongkeng eukeur karepet, eukeur kadesek butuh bantuan, eta kakuatan teh bakal datang ku soranganana. Kitu ceuk eta makhluk. Oh, jadi kitu euy.
Heueuh lah apal uing mah ai carana kitu mah keun bae lah keun ku uing erek dilakukeun naon anu ceuk maneh keun bae lah ai kakuatan uing datang sorangan mah meureun mah si Abah ge da bakal geus apaleun meureunna sarua meureun carana mah bakal kieu nya. Si Bongkeng nemalan bari mahena ungut-ungutan mahena ngarasa kaharti meureun ku omonganana eta makhluk. Tapi aya kene anu rek ku uing ditepikeun hei. Ngan syaratna maneh ulah reuas jeung ulah kaget. Keun bae hei, da geus puguh. Buku maneh oge bakal bisa disinghareupan hei. Pokona mah maneh kudu ngarasa tenang, jeung siap, oge ikhlas. Nya hei nya. Emang rek ngomong naon deui atuh hei? Lah aing mah mending geus reuas puguh can ngomong oge. Sok atuh rek ngomong naon? Karunya tuh si Ohe nungguan di alam urang tuh di ditu di Barbaya. Si Bongkeng nemalan bari manehna ngarasa teu sabar ku omongan eta jeung ngarasa reuas oge manehna soalna aya bahasa kitu di eta siluman. Maneh inget teh ka anu mere gelang lama ka maneh baheula anu besa eta teh geuning anu matak maneh bisa asup ka alam siluman ieu. Saha sih ngaranna teh? Saha? Haji Bohim. Heueuh wawuh lah uing ka si Bohim mah. Si eta lah kurang ajar si Bohim ka uing ngabobodo. Emang kunaon kitu jeung Haji Bohim hei? Ah, si eta teh sabenerna mah geus eueuh di alam maneh. Da si eta mah geus aya di alam siluman. Geus dijieun pembantu di dieu. Soalna besa si eta teh erek numbalkeun maneh. Maneh mah salamet, henteu beunang ditumbalkeun. Da raja silumana oge sieun ku maneh, jeung ku nulungan ka maneh. Tah kitu. Emang heueuh kitu. Si Bohim teh geus eueuh di alam uing. Tapi da uing mah teu ngadenge euy. Bener. Warga oge eueuh nu ngararomong. Tapi emang sih besa uing salametan oge besa syukuran. Da eueuh si Bohim teh euy. Tapi da uing mah teu nyaho lamun si Bohim aya di dieu. Hayu atuh urang salametkeun euy urang tulungan. Watir tuh si Bohim. Si Bongkeng ngadenget penterasan di makhluk eta ngarasa kaget atuh. Da soalna emang eueuh warga masyarakat kampung Sudahayu nu bebeja anu ngomong yen Haji Bohim teh geus eueuh di kieuna. Padahal mah si Bongkeng ngobrol lila jeung masyarakat ge jeung cukup lila lah balik di dinya teh geus aya kana 3 poena. Malahan masih Bongkeng oge nanyakeun besa keur syukuran teh ka masyarakat didinya ngan sakabehna ge eueuh nu ngaritakeun yen Haji Bohim geus eueuh ti kieuna. Beneran hei, beneran si eta teh aya di alam dieu. Ngan keun bae tong waka disalametkeun ayeuna mah. Kewe lamun maneh geus lulus ujian di alam maneh geus beak numpas kana kajahatan. Tah maneh bisa nulungan ka jalma anu araya di dieu. Uing mah yakin lah manehna bakal bisa nyalametkeun. Alah uing mah asa beki rieur beki dieu teh euy loba nu teu ngartina lah. Lain aya acara uing kudu lulus ujian. Uing beciga pendekar atuh hei. Ieu teh uing teh bakal mampu moal hei. Geus puguh uing teh mawa awak sakujur ge meuni ampir-ampiran geuning. Nyatana besa di alam dieu uing ampir-ampiran tarihakan ku raja maneh. Kitu hei teu balik si hei mah. Si Bongkeng setengah teu yakin kana naon anu dicaritakeun ku makhluk eta.
geus we hei, ulah loba mikirana naon. Ayeuna mah nu penting mah tuturkeun we gerentes hate maneh, tuturkeun kana gerakan awak maneh. Kendai da geus bogoh, maneh nu kapilih, maneh anu jadi budak piningit. Tah, aya deui hiji anu ku uing erek diobrolkeun. Maneh kudu siap nya hei. Ngobrolkeun naon deui wae? Ieu hei maneh. Alah asa teu anggeus euy. Wah, pira atuh si Ohe nungguan lila meureunnya. Hayang teh nungguananan hanapeun tangkal cawunya ngameh iuh meureun daina mah pastina geus panas. Pan cenah baheula ge jeung si Abah, lamun di dieu sakereungna di alam dunya mah cenah lila ieu teh kumaha sih hei? Ieu uing atuh bakal disangkana meureun geus sabulan hei. Sok buru atuh geura caritakeun, siap lah uing mah rek nyarita naon-naon ge siap uing mah pokona mah. Moal atuh hei, ayeuna mah moal beda waktuna. Soalna ieu mah ngan saukur gerbangna. Ieu mah ngan perbatasan antara alam siluman jeung alam jeung alam nyata. Jadi moal aya perbedaan. Kieu anu kuingek dicaritakeun teh hei. Heh, sok atuh buru lain erek nyarita, rek nyarita we ti tadi. Bari jeung henteu nyarita atuh lila ieu mah. Sok buru nyarita atuh hei. Si Bongke ngarasa teu sabar ku makhluk eta. Da soalna cenah ti tadi hayo we rek nyarita bari jeung hayo we nyarita kanu sejen deui wae. Kitu si Bongke. Sing sabar atuh hei, mun teu sabarannya si hei mah. Kieu tah, maneh ulah ngarasa riwas jeung kaget. Lamun engke inung bapa maneh bakal aya nu ngajorak. Soalna aya hiji manusia anu bakal ngajorak ka imah maneh. Anu maksudna nyaeta erekna bobo salah. Erek ieu erekna rampok atawa ngabegal ka inung bapa maneh. Soalna manusia eta teh apaleun yen maneh teh jadi jelema anu beunghar. Tah, hayang nyaho jelema eta henteu saha. Nu ngajorak kumaha ieu teh hei? Saha ieu nu rek ngajorakna ieu? Alah wawanianan eta kakolot uing. Apan uing atuh jadi pendekar hei. Mira ku aya nu rek ngajorak. Cik atuh saha bejakeun jelemana meh ku uing diteang. Si Bongke ngarasa ambek atuh bari jeung reuas manehna oge ngadenge kolotna aya nu erek ngajorag mah. Nya si Bongke ge nanyakeun deui ka eta makhluk. Kanjek uing oge sing sabar atuh hei. Ulah sok emosian. Tenang we atuh. Da eta mah geus jadi skenario dina kahirupan maneh hei. Kade maneh oge ulah ngarasa bangga jeung sombong bahwa maneh geus boga kakuatan. Keun we pokona mah tuturkeun kumaha gerentes hate maneh jeung gerak awak maneh. Alah sia heueuh poho euy hei lah. Heueuh nya da uing mangan saukur manusia biasa. Aduh ampir-ampiran uing sombong sia hei. Nuhun hei nya. Maneh euy bet siga si Abah euy mamatahan ka uing euy. Sok atuh bejakeun saha jelemana hei. Ngameh uing teu kaget teuing. Si Bongkeng tumanya deui ka eta makhluk. Soalna manehna ngarasa penasaran saha cenah jelemana teh. Kieu hei, kan tadi teh uing teh keur ngobrolkeun anu mere gelang lamak teh ka manehnya. Tah, kan jelema eta mah ayeuna aya di alam siluman. Tah, kunaon
masyarakat di lemur maneh teu riweuh jeung teu geunjleung. Kusabab eta jelema teh ayeuna teh aya panggantina. Rupana ge sarua da geus puguh manehna ge sakti. Manehna teh keur nyamar. Tah manehna teh ayeuna teh aya di imahna. Malahan pamajikanana ge henteu sadareun. Ngan teh dah ari jelema eta mah jelemana henteu boga. Beda jeung anu aya di dieu. Dan geus puguh anu aya di dieu mah ti heula boga perjanjian teh jeung raja kaula. Jadi manehna mah dibere harta ka ku raja kaula. Ari itu mah manehna teh nyaeta dedengkot garong. Ngan manehna teh boga kaajayaan. Manehna bisa ngrupakeun nyaeta ngarupakeun jelema anu aya di dieu teh. Saha ngaranna teh geuning? Si Bohim heuh ta eta. Kitu hei. Eta makhluk panjang lebar ngajelaskeun ka si Bongkeng naon anu sebenarnya terjadi di alam si Bongkeng teh nyata di alam dunya. Ari si Bongkeng manehna ngan saukur ungut-ungutan we pek bari kerung sakapeung jeung hewa sakapeung teuing ngarti henteu jeung nama. Tah terus uing kudu kumaha atuh hei? Uing teh kudu ngadatangan heula eta jelema atawa ulah hei? Soalna pan uing teh meureun kudu ka kampung Pasir Luhur. So kudu kumaha atuh hei? Si Bongkeng tumanya deui ka eta makhluk. Geus we antep heula ayeuna mah. Tah maneh mah bebeja we ka guru maneh teh geuning anu nulungan teh ti heula anu ngirim hayam bodas. Tah maneh kudu beja ka guru maneh eta mah supaya guru manehna waspada. Gitu hei. Oh heuh siap hei lah kayak uing lah digugu rek itulah uing rek ngomong ka si Abah lain tapi ngomong-ngomong ieu teh uing teh euy alah anjir uing teh musyrik meureunnya. Nah uing betatanya ka siluman hei pan maneh teh siluman. Uing bet siga nurut ka maneh da uing pah sabenerna mah leuwih mulia tibatan maneh. Uing mah bae we teu boga kakuatan ge hei. Sok we cabut deui kakuatan uing. Uing mah embung jadi jelaka jadi musyrik lah. Bae uing mah maneh erek kasinggung erek henteu kumaha maneh ngan uing mah embung jadi jelema doraka. Si Bongkeng ngarasa ngagebeg manehna kakarek sadar meureun yen ngaran-ngaran bergaul jeung siluman teh nyaeta henteu meunang. Uing oge nyaho hei. Tenang we atuh hei. Da uing oge henteu ngarasa dipuja ku maneh hei. Bari jeung da uing teu bisa ngalaan kakuatan maneh hei. Ta eta mah kakuatanana oge kakuatan bawaanana. Eta mah bawaan ti pangeran. Ulah salah hei. Sing sanajan uing siluman, da uing mah silumanna oge geus tobat hei. Uing mah geus guguru ka jin Islam. Jadi uing mah geus ditolak di alam siluman ge. Ngan padah uing bebas ka ditu ka dieu. Soalna lamun uing keur ka alam siluman, siluman nu sajen teu bari sae ningali uing. Jadi ulah hariwang atuh hei. Maneh mah da angger we, maneh mah eta mah ngan ukur ilmu nage nang pamere di ditu. Eta mah geus aya di dituna. Eta mah geus puguh ilmu ti pangeran hei. Meureun padah maneh jadi manusia anu soleh. Eta makhluk ngajelaskeun deui panjang lebar ka si Bongkeng. Da manehna mah henteu ngarasa cenah mere kakuatan ka si Bongkeng. Jadi manehna henteu ngarasa dipuja ku si Bongkeng. Oh kitu heueuh lah ari kitu mah uing jongjon jeung regreg lah. Geus atuh ya uing rek balik ayeuna mah karunya si Ohen jeung bapak uing jeung si emak bisi arep-arepeun atuh pasti nungguan bisi kaburu aya si Abah atau Mang Sirod ka imah uing pan uing teh erek ka Pasir Luhur atuh.
doakeun we kumaneh hei dari maneh geus jadi Islam meureun maneh ge bisa salat jeung bisa ngadoa hei doakeun nya uing sing janti pendekar anu hade lah anu henteu sombong ngameh uing teh kitu jadi bener-bener budak piningit hei. Atuh sok weh ayeuna mah geura balik tah maneh mah tinggal asup kana rungkun eta engke oge bakal bijil dina wahangan Marbaya deui. Jug omatnya maneh kudu nuturkeun naon anu ku uing teh dicaritakeun tadi ari maneh hayang nulungan ka masyarakat kampung luhur mah nya jeung maneh ulah nolak kana gerentesna hate jeung tuturkeun rigegna eta awak soalna awak maneh geus bakal aya nu mawa. Sanggeus pamitan jeung ngerasa jelas mah atuh si Bongkeng ge terus we maena asup deui kana eta geus sela rungkun anu tembusna nya eta ka wahangan Marbaya. Barang si Bongkeng keluar di wahangan Marbaya teu kasampak si Ohen teh langsung si Bongkeng ulak ilik neneangan nya ka mana cenah si Ohen teu kungsi lila si Bongkeng gegeruan. Hem di mana maneh hem? Ieu uing geus balik hen Gitu gero si Bongkeng ka si Ohen. Keng ieu uing Keng tutukangan maneh Keng hanyapeun tangkal waru Keng. Si Ohen nemalan di tukangan si Bongkeng nyaeta sabelah kencaeunana eta wahangan sing horeng si Ohen teh nungguanana nahanapkeun tangkal waru pada poe cenah ge nyebrot pisan geus rada panas karasa kana awak si Ohen. Oh tahen alah sugan teh maneh geus kabur euy bawa cokeng maneh teh geus bebeja ka Bapak uing eueuh alah hayu ayeuna mah hen uang balik hen mun bisa mah maneh langsung milulah kateun uingnya ngameh engke bebeja ka si Bapak bisa si Bapak teu percayaeun hen heuh hen nya hayu Keng hayu uing milu ka imah maneh tapi uingna ka imah heula nya Keng uing can dahar Keng. Geus tong dahar heula hen engke dahar mah teu uing dasar uing ge can dahar tapi ka imah maneh mah heula hayu we bebeja ka inung maneh bisi neneangan lah tadi kan urang rusuh euy jadi henteu nyaon teu bebeja heula ka inung maneh yuk urang balik ayeuna mah bebeja heula we ka inung maneh urang langsung ka teu uing heuh. Geus kitu mah atuh terus weh duanana hararanjat kana galengan sawah terus we maranehna ge baralik nuju ka kampung Sudahayu. Teu kacatur di jalana si Bongkeng jeung si Ohen saenggeus bebeja heula ka inung si Ohen maehna terus we atuh ka imah si Bongkeng nu maksud si Bongkeng hayang aya batur cenah keur ngajelaskeun ka bapana bisi bapana nanyakeun ka mana-mana jeung bisi teu percayaeun kana obrolan si Bongkeng. Mang Tarmin curing hak ningali si Bongkeng ngarongheap jeung si Ohen. Dah geninjang maneh balik tas di mana atuh maneh teh meni met karurusuhan met ka teu bebeja rek ka mana-mana gening maneh balik jeung si Ohen emang tadi tas di imah si Ohen maneh teh jang. Mang Tarmin tumanya ka si Bongkeng jeung ka si Ohen. Heuh Pak uing teh tas si Ohen tadi teh ngan uingna langsung ka Marbaya aya perlu saeutik Pak di ditu langsung we si Ohen uing diajak ka dieu soalna bapak bisi teu percaya uing tas di Marbaya Pak papanggih sia jeung siluman teh Pak euy. Anu bener jang maneh nah maneh bisa papanggih jeung eta siluman nah emang siluman eta teh cicingna di Marbaya gening maneh bisa apal keur aya eta siluman nah maneh mending ngajak si Ohen. Emangna si Ohen bisa naon bet ka dibawa ka Marbaya kumaha lamun si Ohen kumaha enam
Nyari kumaha maneh tanggung jawab kan jadi indungna. Lain Pak, pan uing teh tadi teh neneangan ka siluman eta teh terus eueuh. Tah uing teh dititah ngagayeng kamar baya. Kusabab uing bisi teu balik deui nya uing teh ngajak heula si Ohen supaya si Ohen bebeja lamun uing teu balik deui mah kitu. Nah, ari maneh jang. Maneh mah bener-bener ayeuna mah geus rubah. Semenjak maneh balik di alam siluman teh jadi asa gede wawanen geuning ayeuna mah. Maneh loba pukar pikir ka ditu ka dieu. Dititah ku siluman ngagajeng kamar baya ge daek we. Kumaha lamun eta teh ngan saukur jebakan keur maneh. Moal Pak, uing malah nyaan da yakin uing mah soalna uing niatna pan hayang nyaho kumaha carana uing nulungan ka masyarakat kampung Pasir Luhur nya. Alhamdulillah Pak, uing tadi papatahan bener malahan mah uing ge aya piobrolin lah kasih bapak, tapi bapak ulah rewasnya uing dibejaan ku siluman itu Pak. Ngan omat bapak ulah rewas. Emang namanya erek nyarios naon atuh ujang? Sok ngomong naon maneh teh? Menyebutkan ulah rewas ka bapak teh. Kena bapak geus ditulungan bisa rek diajak sapi jang ku maneh. Moalah bapak ge sok. Bapak ge sarua gede keneh wawanen jang siga maneh. Lah uing ge nyaho lah bapak uing teh atuh pedegel. Lain Pak, uing mah rek nanyakeun heula. Ari Haji Bohim aya keneh henteu Pak? Atunya aya ari maneh. Nah, maneh bener nanyakeun Haji Bohim. Erek naon maneh ka Haji Bohim? Ban geus puguh Haji Bohim teh hampir nyalakakeun ka maneh. Ayeuna naha maneh bener nanyakeun ka Haji Bohim? Kitu teh mana Mang Tarmin kasih bongkeng. Sanggeus ngadenge jawaban ti Mang Tarmin mah atuh derek-dek we si bongkeng oge nyaritakeun naon anu pernah diobrolkeun jeung siluman tadi. Manehna bebeja kabeh detil pisan lengkap pokona mah dimimiti Mang Tarmin anu bakal kajoragan ku eta Haji Bohim. Bebeja si bongkeng oge yen Haji Bohim teh Haji Bohim anu palsu. Lain jang eta teh bener maneh teh ngobrol teh. Lamun bener kan bae bapagikeun lah ridho lillahi ta'ala. Nu penting mah maneh salamet, inung maneh salamet. Ari masalah bapa mah keun bae. Keun da ari geus waktuna ti pangeran mah meureun geus takdir. Bapa kudu kumaha-kumahana bapa mah ikhlas, ridho. Nu penting mah maneh we jeung inung maneh. Ari si bapa naon bet ngomong kitu Pak? Ulah atuh moalkeun bapak ge moal naon. Ngan uing mah pesen ka si bapak lamun uing eukeur ka Pasir Luhur si bapak kudu waspada. Tah lamun bisa mah Pak cicing waktu di ditu jeung si Abah Pak jeung Bu Haji Komala ajak we si emak. Jadi ngameh aya nu rek ngajoraga imah bapak teh. Kan bapak teh jadikan bapak aman. Moal jang moal nanaon keun bae lah bapak mah teu kudu cicing di tempat Haji Basar. Keun we di dieu keun bae bapak mah. Atuh da lembar imah butut-butut ge jang imah bapak ieu teh. Ngan meureunan lamun peuting keun bae atuh si emak bisi rek meuting mah di ditu di imahna Bu Haji Komala nya keun bae atuh ngan bapak mah rek di dieu we lah. Doakeun we ku maneh jang sing pada salamet, sing pada sehat gitu. Mang Tarmin ngabeberah atuh ka si bongkeng supaya si bongkeng teu hariwangeun teuing di mana manehna keur lunta ka Pasir Luhur. Barang keur aruplek ngobrol kitu kadenge di luar aya nu uluk salam sing horeng jang sirod anu niat rek nyusulan si bongkeng jeung Mang Tarmin erek ka imahna Pak Haji Basar. Jadi erek ngobrolkeun kumaha hasil tarekat teh. Mang sok atuh geura abus lah ka imah lah. Uing ya kenanya ye. Buru asup urang sakalian we sarapan. Uing ngican sarapan ye. Hen, buru hen urang sarapan heula meh tenang Terus we atuh yang sirod oge abus ka imahna. Langsung di dinya mah sararapan bareng jeung BE Mang Tarmin si Ohen. Si bongkeng katut jang sirod. Lain Mang, erek naon ngajakatin si Abah teh.
Wingek nanya lah ari kumaha peuting hasil tarekat teh mang geus aya petunjuk encan. Sanggeus ngagayem sangu anu diasupkeun kana bahamna si Bongkeng tumanya ka Jang Sirod. Masalah hasil tarekat anu bisa tadi peuting dilakukeun. Mana Wijang, mana mangka dia ge dipiwarang ieu teh ku Pak Haji Basar sareng Pak Haji Kosasih. Da wengi teh acan aya hasil. Janten maksudna nyusulan Ujang sareng Mang Tarmin teh bade ngabahas masalah kapayuna kumaha. Sapertosna mah moal wakat tiasa dinten ayeuna panginten ka Pasir Luhur teh bade ngayakeun tarekat deui sawengi deui mah. Sapertosna mah kitu Jang. Oh can aya hasil mang. Kieu we atuh ayeuna mamang supaya tereh lah uing mah supaya pada naon teh kagawean. Kewe lamun mang kesarapan uing mah milu ka ditu mang jeung si bapa. Tah mang wawartos we ka ditu ka Pak Haji Kosasih sareng si Abah piwarang ka dieu we. Da uing geus gaduh lah carana mah mang. Pokona mah siap jeung uing mah ngameh tereh beres lah itu masalah di Pasir Luhur teh. Oh kitu Jang. Siap atuh ari kitu malah saya pisan Jang ari kitu mah. Leres atuh ngameh enggal beresnya perkawis anu di Pasir Luhur. Sareng deui panginten si Ujang ge bakal seueur keneh eta nyaon teh garapaneun nya. Nya sae we ari kitu mah biasa atuh ke mang we ka ditu ka mumina Pak Haji Basar supados Pak Haji Basar sareng Pak Haji Kosasih kadarieu. Lain Jang, bener eta teh maneh teh geus boga bolongan keur cara nyalametkeun urang Pasir Luhur teh. Sing bener maneh kade bisi ngagawean ka kolot. Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih teh lain kolot anu ngan saukur kolot begog. Mang Tarmin mauran kana obrolan Jang Sirod jeung si Bongkeng. Manehna ngarasa sang caya cenah ka si Bongkeng. Sok sieun si Bongkeng ngan saukur ngagawean ka Pak Haji Sirod jeung ka Pak Haji Kosasih. Si Bongkeng ge atuh ngayakinkeun deui kanu jadi bapana. Yen manehna teh geus meunang bolongan teh lain saukur akon-akon. Saberesna sarapan atuh Jang Sirod ge langsung weh init deui ka imahna Pak Haji Basar anu maksud erek ngabejaan Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih yen si Bongkeng teh geus boga bolongan sorangan. Masalah bener jeung henteu mah eta mah engke we cenah ngobrolna mah jeung Pak Haji Kosasih katut Pak Haji Basar. Bari nungguan Jang Sirod, Pak Haji Basar jeung Pak Haji Kosasih baralik di kadinya, atuh Mang Tarmin ngobrol deui jeung si Bongkeng. Mang Tarmin papatah ka si Bongkeng da sifat-sifat erek tutulung ka jalma anu bararea anu loba teh henteu sagampang malikeun dampaleungeun cenah. Kade Jang bapa mah papatah ka hideep. Ari ngaran-ngaran ngalawan siluman teh henteu siga ngalawan sapi geura. Kamari atuh maneh bisa ngalawan ka sapi da meureun keur kaayaan dilindungan ku Allah di tangtayungan. Kade mangkaring anu rek dihareupan ku hidep teh nyaeta siluman sing eling hidep sing loba eling. Cok ku bapa ge di dieu diduakeun. Waktosna parantos teh nyekapan pamiarsa dupina dongeng Sunda ka-11 anu jejer cariosna budak piningit 3 dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah Sabtu payun dilajengkeun deui kana bagean anu ka-12 dina jejer carios budak piningit ka-4. Permios.